Warzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja saenareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman saenareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbatabina al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, oge para habaib nu alhamdulillah dina saah ieu urang babarengan jeung para zuriyah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu malah mandar ku hadirna para habaib. Mudah-mudahan urang jaga di akhirat diaku ku para zuriat Kangjeng, leuwih-leuwih ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai-kiai nu sarepuh araya di dieu, nu setengah baya, nu anom, para santri geus karuhan, oge kurage mawa kiai deui nu alhamdulillah kiai bawaan kula beda jeung nu sejen, rada khawarik mundahar batur geus eureun nya nama terus bae, tur mun aya sesa teu meunang meleng, rada khawarik horeng dileleutik pamalingan nya nama. Eta watek datang ka kuar, masyaallah. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Padahal sim kuring mah geus wanti-wanti ulah pudlah nu sejen bae geus teu pati dibere resep ririungan jeung lalaki mah. Komo peuting kieu mah beda ambeuna ai jeung lalaki, komo jeung si ieu mah aduh. Meureun bawa ti ajal namanya. Tapi kulantaran meureun geus aya tulisanana atuh
rada dilambatkeun ge maksudna supaya diteruskeun acara tadi teh tinggal doa balik wih dereng dimulai ge lah iya Masya Allah gendeng kabeh wengi ieu urang mieling ka almarhumah nu 4 tahun silam anjeunna dipundhut ku Gusti ngora keneh sabenerna mun pasini heula mah ta malaikat Israil ojol jeung ieu maksudna ja ieu mah geus kamangpaatanana tapi kulantaran teu bisa ojol jeung teu bisa disogok malaikat malain cara kipudali kisopa tama kiai rorongsokan masih kena bisa disogok-sogok malah tama malaikat mah teu bisa lantaran dibere dahareun tara dahar dibere inumeun tara nginum sekalipun dibere seping bed tara sare dibere bidadari artis cara nu kaimpi ku kisopa tadi embungeun malaikat mah tur malaikat manurut pisan ka Gusti Allah eueuh nu maksiat malaikat mah mun hayang ningali makhluk Allah anu teu pernah maksiat malaikat mun hayang ningali makhluk Allah nu salilana maksiat setan nu kadang-kadang maksiat kadang-kadang taat bawaan kula ngan lobaan maksiat hampir nyarupaan ka setan ku ayana manusia mah antara malaikat jeung setan atuh disupri titah nuturkeun instruksi Gusti Allah melalui syariat melalui thariqah melalui hakikat lamun bisa ngabersihanana leuwih ti 50% naik ambeuna seungit kos malaikat lamun teu bisa ngabersihan terus we kahandap maksiat bajidor jeung sajabana atuh baueun malaikat ge mantak malaikat eta selalu ngambean sirah Haji Pendi hangru bau karunggoni cek malaikat ya Allah ya Rabb lamun hayang urang nyarupaan ka malaikat urus awak make fikih tapi lamun diurus sakadar make syariat fikih doang mah kadang-kadang ngan zohirna doang nu bagus jubah ngangsar kahandap sorban make 3 jubah make 3 naik angkot atuh teh mah kudu dibawa ka grogol zohir doang kos kitu katipu urang ku zohir encan seungiteun malaikat teh tapi ketika dirarapi batinna ulah aya panyakit-panyakitan ulah aya panyakit-panyakitan panyakit diantara anu geus merambah di urang deukeut teuing ka makhluk poho ka khaliq sehingga make jas hayang ka alam ku makhluk ulah dehem biasa bae sih make sorban hayang ka alam ku makhluk teu meunang salah warna
kudu akur luhur jeung handap teu besi teu ka alam ku makhluk. Nah ieu teh calon dan nu kos kitu pisateun. Bersihan gerage tina panyakit sebab urang teh baheula suci ketika diturunkeun ka dunya diasupkeun ka jasad loba watek-watek di jasad mata celi irung sungut jeung sajabana roh urang teh milu ka perwatakan eta ketika kaluar deui teh maot atuh bobolokot. Nilah nu dikhawatirkeun teh ketika urang maot ternyata roh urang teh henteu suci sakumaha anu pertama. Sedengkeun nu bakal menghadap ka Gusti Allah teh lain awak. Ketika roh keluar awak urang nama dicengcerikan, dipandian, dibungkus, disolatin, dibawa ke kuburan, dikubur nu kamari di komandan anak buah malah dincekat, nu kamari di bapak-bapak anak jeung incu nincakan kuburan, bahkan anu kamari di buya-buya di mama-mama murid nage milu nincakan ngagoler di jero kuburan. Nu kamari ieu di dunia teu meunang salah sare teh kudu aya kipas, kudu aya AC, kamar kudu gede bae jeung kudu harum bae. Kasurna ge teu meunang salah, inoak maafkir. Kudu spring bed bae. Masyaallah karim, make baju teu meunang salah. Make sapatu teu meunang salah. Isuk pageto mah geuninganan asup ka kuburan boro-boro aya spring bed, boro-boro aya kipas, boro-boro aya AC, usik-usikan ge hese di jero kuburan. Eta mah jasad. Ternyata anu menghadap ka Sang Maha Khalik mah roh urang. Naik ka luhur langit ka hiji mun bagus bisa langsung ka dua, mun masih kene bagus langsung ka tilu, ka opat, ka lima, dan selanjutnya ketika bagus kara ku Gusti Allah disuprih titah turun deui ningalikeun jasad nu keur ngagoler di imah. Oh eta teh awak aing urang teh geus terpisah. Ketika dipandian milu urang neulekeun, ketika dibungkus halapis dua lapis roh asup kadinya set dilapis katilu urang aya di dinya, terus dibungkus di talian sing kenceng nalian reketak jadilah pocong, dibawa ka masjid kadenge saha imamna saha anu ngaberitakeun sebab roh urang aya di dieu, dibawa terus ka kuburan milu urang. Masya Allah kan lamun nu bagus indah, tapi lamun nu goreng roh urang naik ka langit ditanya roh saha ieu urang pondok, coba bukuna coba barang di deuleu ya Karim ieu mah subuhna qodaan 90% qodaan. Cak malaikat teu narima nu qada ieu mah ye terus dagangna oplosan teu beres ieu mah ye dijejak ku malaikat, dijejak terus ka handap set jadilah ririwa. Sapondok sarieun kabeh asal magrib kunci lawang besi air ririwah Haji Pendi. Ben kuluhum ya Allah ya Rabb bakal terjadi
terjadi di diri urang. Mantap jelema teh hayang masantren, inget roh aing bakar berhadapan jeung Gusti Allah ngaji pasantren kan ku kolotna gampang dunia mah loba nu teu sakola ge sararugi geus diatur ku Gusti Allah ngaji sia ngaji Masya Allah nurut budak 10 tahun dikobong lagi pasantren samakna teu balik-balik jelema mah ngalayang Masya Allah teu pernah ngaji 10 tahun ngan betah bae di pondok sakitu ge geus jadi ahli sorga mondok sok bener sih saya betul percaya teu ngaji bae geus jadi ahli sorga atuh kok mun ngaji Masya Allah teh pondok sebab naon atuh pondok makan jelema nangan ka majelis ka imam ka majelis ka pondok ka masjid ka majelis ka pondok atuh teh mah Allah hari tuh ya nah ku inget na aya alam itu sakumaha nu ku Kangjeng dicaritakeun rempan mondok sageusna mondok terus bisa ala kadar cacarakan make sageusna make kajur teuing bajudoran ku kumaha ge hasil masantren mah ujung-ujungna tetep bae inget ka Gusti Allah loba anu tadi nama santren balik jadi calo loba nu bebeja kakula nu kuari hirup keneh ge mantan calo loba tapi nyana merenung bae kieu bae ceuk aing mondok sebenarnya baheula 15 tahun kok iya aing jadi babaturan jeung lurah kunaon haju aing jadi calo ceuk cenah mending mun sugih jantai gesan aing mah jadi calona ditinggalkeun lurah langsung balik ka imah cek pamajikanna kok ka lain deui kuari mah aing deuk nyai kuari mah gitu lain nyai kitu pan ieu dapur ulah mikiran dapur geus pokona mah ngaji waduh sok jasa teu percayaan pamajikanna mah teu percaya bari hirup keneh mun dibejakeun ngaranna sok ngaji bae ka Cilongok kitab di teangan deui kunya mana ye kitab aya kabeneran geus ku geget kitabna bawa deh ku jana ka Cilongok ngaji dihareup we nyana bari nundutan ditanya ku kula bari kuari ngaji bae lah cenah jadi calo geus cenah sugih henteu jeung mending ngaji bae lah ujung-ujungna kuari ngaji bae Masya Allah haji berkah deh cek pamajikanna keur jadi calo kuari cenah nyai jangan jadi kiai cek cenah teh ngenahin tarariis datang ke dapur get tariis Masya Allah ujung-ujungna gerage ujung-ujungna buku kula dicaritakeun nu baru ka pasantren aya anu jadi ustad doang boga majelis taklim loba nu tadi nama santren aju ku hari andieup loba ta santri mah ujung-ujungna mah hampir husnul khotimah bae beureun eta tapak di pondok ngadapang urut ngadenge-ngadengekeun terus milu teu bisa nageh jang diri nama aya tama santren deuk ka mana tuh urang nyedek balik ka ditu iyalah jelema lamun percaya maot percaya teu percaya aya jadah ge kayakinan mah jadulurna ge pararae saenggeusna percaya maot bahwa di jero kubur teh bakal aya pertanyaan saenggeusna aya pertanyaan bisa ngajawab apa henteu lamun direnung encan engke bakal aya mauqif engke aya mizan engke bakal aya jembatan siratal mustaqim moal bisa ka sorga tanpa jembatan siratal mustaqim renungkeun coba ge eta pasti hate letikna duh heuy aing mondok bae lah loba nu ka Cilongok ge kiai cenah kula deuk mondok bae kumaha kiai bae bekal teu mah wajiban atuh jadi kiai ieu lalakon teh jadi nyedekeun ka aing kabeh masalah sih aing deuk masalah nah
seperti etalah nu bakal kajadian roh urang nu bakal berhadapan jeung Allah ketika asup ka jero kuburan anu ku urang sok dicaritakeun nya sempit nya poek nya sepi ternyata lain di kuburan teh horenganan pohara rame moal Kanjeng Nabi Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir qabrahu atupan meureunanan gede kuburan teh kudu Kangjeng cahayaan berarti kuburan teh dina Ibadatul Ahkam pan dicaritakeun nah rame di jero kuburan teh cek Imam Ghazali saha anu nyebutkeun bahwa di jero kuburan sepi ternyata begitu datang ke kuburan Masya Allah rame teh lain lalagan rame kapanggih saha kasep amat oh abdi teh salat nu 5 waktu Masya Allah hari ieu abdi tahajud nu ieu abdi duha ya Allah ya Rabb hari ieu abdi teh jariyah hari nu ieu teh ngabonceng babaturan ngaji teh ya Allah ya Rabbi ai ieu saha ieu nu kasep abad abdi zikir cenah nu ieu sholawat Masya Allah hari ieu muludan cenah teh abdi sok nyumbang aqua teh hiji paingan rada leutik sama ieu raya kabeh rarentul di jero kuburan teh ya Allah ulah disangka di jero kuburan teh sepi orang bakal kaparang sok geura ge Haji Pendi maot kapanggih ieu sahih hideung amat ieu bohong ari nu ieu coba amat ieu nipu ari nu ieu wah ieu mah maling karung raya kabeh rame mengaji orang di jero kuburan teh raya kabeh di jero kuburan Masya Allah kaparagi horeng kuburan teh ya Karim cak saha sepi rame nu mantak para aulia Allah mah para solihin mah maot eta kan istirahat nikmat nu kamari sibuk ku ibadah ku ari jero kuburan istirahat menikmati hasil daripada amal-amal ibadah nginaheun ngadenge Kangjeng Rasul ngadenge para sahabat ngadenge para tabiin ngadenge para aulia-aulia Allah dongengna geus ambalayah jasa ngadenge para ulama-ulama solihin indah maot eta nikmat istirahat barang ngadenge Haji Pendi maot sieun perasaan babaturan nu karitu malulu aduh tah ragap diri urang ketika urang maot saha nu bakal jadi batur urang di jero kubur anu ngabibitian di jero kubur terus ngabarengan ka mauqif ka mahsyar anu bakal bareng terus ketika ditimbang amal nu bakal bareng nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim saha batur urang apakah balak genep nu bakal bareng ayus ya tah iya pada Kangjeng Nabi ditaros ketika Kangjeng Nabi nyarioskeun alam bako alam kubur terus alam mahsyar sahabat kabeh rimbasak aya nu naros ka Kangjeng ya Rasulullah aya manfaatna henteu sih urang lamun ngabatur jeung nu soleh cik Kangjeng Rasul atuh di dunia bae lamun di dunia babaturan jeung nu soleh aya henteu manfaatna iya tuh kan tenan cik para sahabat di dunia lamun ngabatur jeung nu soleh nikmat perasaan mun urang boga babaturan nu soleh solehna di bidang ilmu urang nanya naon bae dibere tilok dipelit-pelit urang babaturan jeung nu soleh di bidang dunia nyana aya duniana urang minta bantuan tara dipelit-pelit urang minta bantuan ka Haji Pendi hati cek jana teh sia datangna ka dieu minta bantuan bae aing ge bantuaneun sia asana nyeri perasaan tah eta mah toleh nu geus ngaranna teh beda aya sod aya to tah mun babaturan nu soleh selalu ngangeunahkeun nyana gagah urang lemah ketika urang minta bantuan kanu gagahna soleh kos kitu bae geus tanggung jawab sia mah tenang bae urang memehna naon geus senang bae
ngeunaheun boga babaturan soleh dijabarkeun lah ku Kangjeng Nabi sakumaha di dunia urang babaturan boga babaturan nu soleh aya mangpaatna atuh di akhirat ge sarua mantak kabeh kaharareup sahabat aya naon sa Kangjeng Rasul kok kaharareup abdi mah aya ngabatur jeung tuan bae abeh di akhirat ngeunaheun cek kabana bae abdi mandek jeung tuan bae kajen teuing kuku bahage sebab ucapan tuan engke bakal terbukti di akhirat abdi mah kajen kuku bahage endek jeung tuan bae tidinya cek Kangjeng Rasul henteu kudu jeung kula menggeus puguh cek Kangjeng Rasul insyaallah saha bae oge boro nu kazamanan kuari anu henteu kazamanan ge terus datang ka tahun 2018 wow atuh di syafaatan bae cek Kangjeng Rasul kuari mah pilih bae tah para sahabat anu kira-kira soleh saha kira-kira sok kadinya Kangjeng Nabi na ngaleos kabeh karumpul ka Sina Abu Bakar Siddiq ngariung cak Abu Bakar nanaonan dia kami mah hayang jeung tuan bae iya tuh itu pan aya Sina Umar aya Usman henteu iman geus kanyahoan Umar mah galak cak Umar nanaonan sia kabeh ngariung jeung Sina Abu Bakar Siddiq kami mah hayang bareng bae jeung tuan lantaran lain di dunia engke di akhirat mangpaatna nah lamun kuari urang boga batur anu soleh kemudian engke di akhirat deuk saha deui urang minta tulung jaka si eta mamanya teuing nya nagari weuheun urang minta tulung aji tulungan boro-boro jang sia aing ge ieu dirante waduh pan eta ngeri urang gos gitu. Nah iyalah keistimewaan ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok teangan pibaturan urang nu soleh ulah jang di dunia jang engke di akhirat di dunia malah gampang di akhirat dan mantap teangan kuari minimal haji soleh gitu talah eta nu ngaranna soleh aya di Cilongok ge ngaranna soleh tapi main gapleh bae eta barang di delek KTP na orang rimpak sia dulur Kipuloli deh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah hati-hati urang hirup ulah eleh ku hewan-hewan ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun ana Madinatul ilmi wa aliun babuha ngagelok kabeh de sahabat pih hebat amat Ali ana Madinatul ilmi kula gudang ilmu wa aliun babuha teu kudu nanya ka kula cek Kangjeng Nabi tah minantu kula mejeuna Kangjeng Nabi mah boga minantu teh Sidina Ali sedeng lamun Haji Pendi boga minantu nu kuari sedeng keneh sarua akur lah lamun ieuna ngabohongna 5 minantuna 10 betul lebih dahsyat teman berarti nya tah Sidina Ali didareketan go sahabat Sidina Ali moal mislik kajen kumaha ge ucapan Kangjeng naon kula mendek nanya bae soal zahir mah gampang soal zahir mah teu kudu ka anjeun kula merek nanyakeun teh soal batin soal naon kula mandek nanya teh eta bae lamun hayam tah hayam nu kadenge ku anjeun sasadana kumaha nu kadenge ku ente nu kadenge ku kari mah kongkorongo kombo hayam Cianjur mah napas urang geus beak nya encan pelung Cianjur pohara eta wih cek Sidina Ali nu kadenge ku kula mah lain eta nu kadenge ku kula mah hayam teh bahasana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar masya Allah saha urang nu bisa ngadenge suara hayam modal kitu tapi kadenge ku Sidina Ali mah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh mantap Kangjeng Nabi nyunahkeun urang boga hayam jago warna putih sukuna koneng moal aya di mana ge sukuna koneng kok moal aja mah hese tah eta sebab naon eta teh horeganan baca zikir subhanallah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh
sedangkan bahasa eta teh bahasa dosok dibacakeun ku malaikat Jibril alaihissalam ketika turun ti langit macana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ruh teh malaikat Jibril. Dek naik deui maca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Babacaan malaikat Jibril bisa kakalayangan sadunia maca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Hayam jago babacaanana eta. Baca coba ku Haji Pendi. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Keur naik mobil nabrak. Aneh aing mah. Heueuh aneh. Yang lain salah babacaanana. Sungut nameureunnya. Heueuh sungutna ieu. Teu akur jeung kolbu. Jadi ceplakna teu akur jeung tapak. Ih, ulah kitu anan. Kamehan. Ieu subuhun kudus. Masya Allah kari. Itu bahasa hayam. Sidina Ali ditaros di tuan. Ari eta sih bangkong. Kumaha eta bahasana? Bangkong bahasana subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Bangkong mawajan subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Teu eureun-eureun. Kadenge kurang kok. Horengan subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Eta bahasa bangkong. Coba bahasa Haji Pendi, goni karung. Atuh masih kene muliaan bangkong jeung sieu mah. Masya Allah Karim, guys, kuari mah urang manggih bangkong, usapan, manggih sieu tinju. Hebatan bangkong. Masya Allah Karim. Satu ketika aya si Mbak lulumpatan ka imah ba'da subuh. Si Mbak, aya naon Mbak, ada apa? Saya kaget cenah tadi malam. Kaget apa sih? Kaget, kok saya ngedengar suara perkutut saya, kok bahasanya bukan suara perkutut yang kedengar sama saya. Bih, luhur amat ya si Mbak. Apa yang kedengar sama Mbak? Kedengarannya ilallah, la ilah, ilallah, la ilah, ilallah, la ilah, ilallah. Masya Allah Mbak. Mbak itu jam berapa itu bangun? Jam 3. Kok bisa bangun jam 3? Mau ke pasar sekian ya. Terus dagang sayur. Terus itu Mbak bisa mendengar gitu, emang suka ibadah apa? Saya mandi dulu, setelah mandi sholat tahajud. Setelah tahajud baru saya ke pasar. Begitu saya kalau mau ke pasar. Masya Allah tuh palingan bisa ngadenge. Itu jatuh pernah yang ngadenge tisi kos gitu. Itu hebatan si Mbak daripada tukang karung mah. Atunya mah hudang malah nu dihandap leuwih ti heula hudangna. Oregangan. Masya Allah tasi Mbak bisa dibukakan hijab ku Gusti Allah meureun nol hatena di Cilongok eta. Kula kaget eta ka si Mbak. Ya Allah ya Rob, horenganan hudang, mandi, wudu, tahajud, beres terus berangkat jam 3 ka pasar. Satu ketika ngadenge suara perukutuna seperti eta. Sarua jeung nu dijabarkeun ku Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ana Madinatul Ilm wa aliun babuha pohara. Nah iyalah lamun dicaritakeun hewan ditataan ku Sidina Ali, bahasa onta, bahasa sapi, bahasa jamus, bahasa munding, bahasa berbagai hewan dijabarkeun ku Sidina Ali. Hebat amat eta Sidina Ali bisa nyahueun ka bahasa hewan. Luar biasa eta Sidina Ali. Masya Allah. Nu mantak wajar lamun terus bae urang ngahadiahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Horenganan kos kitu. Atupan sieu mah mun maot anakna ge wallahu alam hadiah wallah henteu. Heeh. Anakna misalnya itu bapak udah meninggal, biarin aja. Enggak tuh lu jarang. Dah, lagi hidupnya juga begitu. Ulah sampaikeun ka kitu tah. Tanamkan coba rasa kecintaan anak terhadap urang. Abeh ketika urang geus ngagojod di jero kubur, anak bisa hadiah ka urang, anak bisa ngiriman teu butuheun jeruk. Anu di kuburan mah butuheun ge Fatihah, doa, Quran. Cenah ieu loba jeruk, niat hadiahna ieu kabeh kadaharan ganjaranna jang ahli kubur. Ya Allah ya Rabbi. Tuh seperti etalah mantep
kula begitu ziarah ka Habib Lutfi do aju ngobrol di luhur duaan cekanya dongeng kieu cek Habib Lutfi itu ada seorang santri ziarah ke kuburan begitu ziarah sering di situ nggak ada kerasanya ziarah kok nggak ada kerasanya bebeja tah ka guruna begitu bebeja ka guruna saya ziarah udah berapa lama ke makam itu tapi nggak ada kerasanya tuan guru ini bagaimana ziarah kemana ke makam yang di sono atau kenapa ziarah ke situ emang kenapa itu mah garong kenapa dijarahin tah sing hade tah urang bisi salah zarah horenganan jerona garong kuari kan loba nu maruncul mantak kula harita ngalarang aya kuburan anyar di zarahan ulah besi garong atuh cenah di zarahan megarong gitu lain teu naon gitu ulah besi salah tekad oh aya baheula hiji kuburan rame di zarahan kuncena ge datang ka sugih kuncena sugih lantaran nu zarahna loba jasa boga anaknya na hiji-hiji na lalaki kulantaran nyana deudeuh jasa ka anak nyana ka anakna ceng masantren bae nya kana ka daerah anu baheula masantren teh dibekelan terus dibekelan himar tah ieu jang paranti di pondok berangkat nyana ka ditu pertengahan jalan himarna kurang parah paeh begitu paeh bingungnya waduh ya himar hiji kendaraan paeh ieu wasiat di kolot kubur dikubur ku jana karunya jasa ka himar geus dikubur disiram terus nyana kieu bae ngahuleng aya tah urang dinya emang ieu sanu paeh ahli ibadah sakina wah ahli ibadah muhun sakina teh atuh cara urang zarah mangga dizarahkeun teh ku anakna jarahkeun la hadrati ahli ibadah al-fatihah milu nyana bebeja tah sia tah aya ahli ibadah di ditu maot ieu urang zarah di zarahan nyana jadi kuncena teh terjadi masantrena masyaallah terus bae nya mah jadi kuncen deui di dinya kasedot beuti bapana nu biasa zarah ka kuburan nu sok di zarahan ku bapana teh ya ngagelok kuari ka dinya bapana ge kaget kok nu zarah jadi sepi sakena ieu aya kabar di anu cenah rame jasa begitu datang ka ditu nya hayang nyaho kuburan saha ieu cek bapana waduh aset jadi kurang ya aset masyaallah datang gadinya barang di deuleu kuncen aja mah anak aing masyaallah sia ieu jadi kuncen moho teu jadi masantren henteu emang kunaon himar pae bah aju dikubur di depan loba nu zarah kukula di bejahan ahli ibadah Masya Allah bisaan sia nyebutkeun bisaan iya atuh kasedot ka dieu nu abah Masya Allah masalah lah kula alhamdulillah kuari mah geus bisa nyeun imah dan lain sebagainya kekebah aya abah sih eta ngazarahkeun itu eta sesah kuburan sah ih atuh mana ieu cakeun atuh sarua tah mah horenganan itu mana ieu anakna tah horenganan sing hade kukucuran duit teh horenganan kumaha ti luhurna baheula teh hasil nguncen anakna jadi kuncen deui baheula teh duit teh ti imah himar kuari jadi himar deui anakna anak himar nah ieu pendidikan supi ulah sambarangan horenganan lamun carita almarhum abah baheula masantren di Kosambi kemudian ayah santri maling peteuy geus kitu dahar bareng cak abah teh ieu peteuy nang di mana tah meunang ngalah ti nu tatangga ulah di dahar cak abah teh bahaya sia eta keur di pondokna keneh geus bisa amanat ulah di dahar nang maling mah pan si ieu mah lain nang di mana teh sia nang maling keneh urang orag yuk kan beda bahasan lagi mantap kos kieu teh bentukna di pondokna kene kudu dijaga Masya Allah nah iyalah horenganan kokocoranana ti mana sing hade pernah aya hiji jelema usaha sagesa usaha boga anak opat nyana
masantrenkeun anak nu opat teu sambarangan ngabiayaan anak. Sanajan usaha baheula mah ya awi, baheula mah giribig dan lain sebagainya, tetapi usaha anu jang ngabiayaan anak mah nu dianggap halal lagi halal na pisan. Teu diakurkeun, teu dicampurkeun jeung hasil usaha-usaha nu sejen. Nah ieu anakna nu opat-opatanana jadi kiai kabeh. Biayana beda. Masya Allah. Sok kuari ngaji pendi ngabiayaan anak hasil ti dagang karung ulah dididik tak anak kuno sejen nyahok bae ka karung asal dideleh ku anakna oh karung ayam dideleh oh karung goni oh iya oh karung nyempet aya oh karung nyempet nyaho sorangan sebabna bensina nu mantak para habaib kahandapna jadi habib tetesan ti luhurna habib tuh mana kieu anak kiai ge kahandapna engke minimal jadi kuyainya na kuya dicai lamun kiai na apik baheulana duit di pamarentah mah punyana tilok di dahat ai leutik mah kitu pod kan lah ieu duit bangsa ti calo-calo tara. Nah diapika anak teu kudu usaha hese beleke gerage bakal netes ka anak. Tapi lamun sambarangan nah ieu teh urusan ngaji mah gampang. Deuk ngaji naon babari kuari mah malah teu kudu masantren kuari mah pencet HP deuk ngaji naon di HP. Deuk ngaji naon? Deuk ngaji hakikat ge aya di HP. Deuk ngaji hakikat geus aya di HP. Masyaallah guru mursyid Mbah Google. Geus aya tadi HP. Mantak mararikung kabeh jelema. Aya kabeh. Tapi lain eta nu hese mah mengenal Allah nu kudu boga guru lain sakadar ilmiah. Sebab lamun eueuh guru hese engke nuduh-nuduhkeun anak menuju Allah mah hese. Sebab naon loba penyakit engke akibat lamun eueuh guru teu kaambe anak himar ge engke dizarahan bae. Tapi lamun boga guru tek urang jeung Habib Lutfi be datang ka makam kaambe ahli tawakal urang zarah deui ka hiji makam gumo Gus Dur sarua ahli sobar nyahoeun Bu begitu zarah Habib Lutfi berseri bae ini mah bukan kiai bukan wali bajingan ceknya kaambeun misalnya teu wauheun jeung Haji Pendi ye Haji Pendi maot ajak Habib Lutfi ka dinya coba Bib tolong zarahin ini siapa ini orang jaga mantu bakal kaambe ku ahlina nah iyalah ahli-ahli Allah bakal ngambe karena kehakikatan, karena kemarifatan apaleun. Ulah salah, urang dek ngaji naon? Aya fan-fanna, aya guru-guruna. Ketika urang dek mengenal Allah, ulah sambarangan kudu ka ahlina. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika urang wauh jeung Allah indah, ulah. Engke di akhirat, di dunia dongeng-dongengna. Ketika orang ngalobakeun zikir hatta yamtazija sehingga ngahiji bilahmihi wa dammihi teureun-eureun urang zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah emang eta la ilaha illallah atawa sholawat maca sholawat urang bakal ngahiji jeung daging urang bakal ngahiji jeung getih urang ketika guru kula di Banjar Kiai Haji Mumu putra ayah Banjar sok ngedeng nya nama ta salat teh di masjid aju kerek kadenge kan ku saeutik Haju Mali gundam berarti Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina kekerek deui ke malik deui Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman gundamna bae sholawat coba si ieu gundam ayo coba hayang nyaho coba ayo gundamna goni kabawa gundam
ahli zikir gundamna pasti zikir mau dibejakeun seorang kiai ahli ukudul juman mau dibejakeun hirup keneh masalahna katabraknya na begitu katabrak masuk rumah sakit Bandung diimpus lah jana kieu beta kiai teh kula ngalayat jeung guru kula ti Garut kadinya begitu ngalayat kan teu nyaho naon kunaon eta nya maca nazoman wa ma binal qaidil muqarrarah idza atatakaratun muqarrarah eta kan ukudul juman masyaallah kari eta leng-lengan gundamna bae make ukudul juman coba sih ieu hayu coba salian tigoni-gonian ge pasti ge juri gundamna ukudul juman kula gideung we ya Allah ya Rabbi berarti nu aya di benak hate eta teh ukudul juman nah iyalah hatta yamtazija ketika zikir terus-terusan bakal ngahiji bilahmihi wadamihi atuh malaikat ge seungiteun seungit zikir nu ieu seungit sholawat ya kari nah iyalah nu bakal beranian ketika maot di jero kuburnya na bisaeun ngajawab pertanyaan malaikat. Nah loba jasa ahli-ahli Allah anu ditanya man rabbuka ditanya segala rupa ji cek malaikat kok man rabbuka tuh ditanya imah ji pan begitu tuh ditanya kagetnya lagi ieu kan tugas sakjana man rabbuka bejakeun ka Gusti Allah ana inda zanni abdi bi cak Gusti Allah kumaha sangkaan hamba kaula terhadap kula aing geus boga sangka bahwa aing teh ya ieu teh salamet kajen ku kumaha ge ketika roh keluar boga sangka 100% salamet tina pertanyaan maka ditanya-tanya cek malaikat kok kieu amat sih laporan malaikat Gusti aya hamba Gusti ditanyana kos kitu amat sih mondok dong dan lain-lain sebagai dages puguh Imam Sibaweh Masya Allah karim Sidina Umar kan di satu riwayat begitu ditanya man rabbuka malaikat emang can kenal Umar ya Umar setan ge sieun ka Umar maka ditanya-tanya segala hampura mar satu riwayat seperti eta ya Allah ya Rabb anu cinta ka Tuhan si Abdul Qadir man rabbuka Abdul Qadir cacak-cacak Abdul Qadir bae pakai jawaban salamet atuh komo ka Kangjeng Nabi man rabbuka Muhammad wa man nabiyuka Muhammad wa ma imamuka Muhammad atuh ka Abdul Qadir bae cinta salamet atuh komo ka Kangjeng Nabi meureun malaikat ge kok ieu jawabanna Muhammad kabeh sih tanya nah aja pendi man rabbuka Muhammad mana sih ya ya cilakas ya Muhammad emang itu nyaho ya kampak ya gambaran ahli-ahli Allah mun urang macaan dina kitab-kitab sufi Masya Allah indah jasa dengan berbagai jawaban-jawaban anu ngangeunahkeun pisan ka batin sebab naon asma Allah sifat Allah jeung zat Allah na geus ngahiji di awakna jadi nu ngajawab teh lahmihi wa dammihi teu saeutik ahli Allah ketika terjadi peperangan ngucur getihna ka handap ngabentuk Allah aya nu ahli sholawat ngabentuk Muhammad batur seperti eta renungkeun jeung tafakuran coba diri urang mun maot getih urang naon gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tina urayan kaula di awal tepi ke akhir ieu adalah merupakan jang memikirkeun masa depan urang ti mimiti kubur datang ka terus ka alam mahsyar sing hade tetesan-tetesan sakumaha tadi kaambeun horeng ku malaikat oge ku ahli-ahli Allah kaambe ulah salah zarah urang sing hade besi anak himar di jarahan ku urang ya besi bajidor di jarahan ku urang tanyakeun geura ka ahlina sebab kaambeun ku ahlina mah boro-boro geus maot hirup keneh kieu ge kaambe
Kaambe kaambe lamun Ki Hairun liwat ti Jati ti Ledug ka Cilongok nyana digelam kieu be kaambe aya anu boga naon kitu ngaran aya anu boga teluh cak nyana kaambe dan lain-lain sebagainya ku ahli Allah selalu kaambe ngan teu meudang nyaritakeun geus urang lempengkeun kuari hate urang jeung keyakinan urang eueuh pangeran nu wajib disembah kecuali Allah Allah anu ngatur segala-galana yuk urang mun tayang segala rupana ka Gusti Allah menta ka Gusti Allah jah hakikat mah kabeh ge ti Gusti Allah menta dimantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga dosa-dosa urang dihampura ku Gusti Allah amal-amal bagus urang ditarima ku Gusti Allah terutama nu kuari di hawalan mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan ku Gusti Allah di jero kuburanana urang nu aya di dieu mudah-mudahan husnul khotimah bi barokati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya